Ayeuna asa demi negara jeung bangsa sia rek ribut jeung aing. Aduh, ada petir di siang hari. Ya pangpung dulu kana hulu. Oh ya no. Penampakan mun segede kieu dulu. Waduh, ieu kolor iket teh. Geus nu lain-lain sia ngahina karayat teh. Yang mukul kana hulu aing saha? Aing sendiri. Oh ya, jadi yang mukul sama kepala gua lelu. Aing sendiri. Apa alasannya?